Hayo kai gran kaburu kasorean yo. Sira kan itu sorangan bae. Capek motornya. Standaran deui. Po aing sorangan bisa dikepung jeung buronan. Mereka ge ulah kemalingan suwag bae kitu lain jadi buror. Ngabar dia burung Pak RT. Ieu mah lain deui masalahna ieu mah kamari anu nagih hutang. Gak utang naon? Eta kamari seri bondingnya. Oh kak ngari bonding huntu yo. Sorangan bae gitu nya. Oga nganter loba kasus nada mah. Ieu motor udah dikakumahakeun nih legendaris ya ge. Oke? Oke, laksanakan. Kita iko kok jelema nama dong keruk dan gitu. Loba hutang nak. Aneh. Kemarin ngare bondeng huntu cenah. Oh no. Kuari ini koperasi plastik cen irung nanek ditambal jeung ember. Wow. Mau kudu ada bekok. Iya kumaha yen dina motor. Di motor kiwari mau standaran atuh. Wih, jeta kayu. Oh ya aing, tadi nelpon 200 kali tuh diangkat-angkat. Man nyampe HP yang jadi hidung tak hidung. Mana tak bacokok hidung. Poh, mundi dia etak kayak gawat aing. Oh, kesalahan di kulannya apa aing? Oh ya jalaman boga hutang ke bina-bina ngomongna sabulan deui ke minggu hareup cenah nek ngajual suag heulan cenah ke minggu hareup nek ngajual tanah heulan ke hareup ngajual beas heulan kita bayar hutang na jelema teu piraha eta hutang nama cuma 20.000 doang cuma ka kolor berhubung kerok bae kan abaturan tengenah diberek kurang 20.000 tadi injem. Di kamari bebek cen barang dahar. Eta bae ngakanan endog calang bebek. Tuh. Mana yo onggok bae. Aparat. Wes. Teke doang dia. Teke kebener amat tadi dia. Hutang mah bayar ya hutang. Wih, kerud. Makin hejo bae kiwari mah. Hutang kiwari deh yo. Teh hayang aing geran ka dia kiwari. Sabar bro, sabar bro, sabar. Pokoknya teh bayar poe dia yang disalumbat dia daek dia kau salumbat. Wih tadi ya mentang-mentang juragan cangkir main salumbat be naing. Sabodo aing mah dia bayar hutang dek kiwari. Tuh, mana duit orang tuh dicakal ku 10 juta. Terus kuliah kabeh. Bener deh ya 10 juta kan aing. Kan dia hutang 20.000 doang. Teu nya kitu aing geus menang warisan. Los duit 10 juta kuliah kabeh. Nyande nya, geura deh aing bohong. Salumbat dia koy. Tenang bae. Tangkeun koy nya. Kumai orang bisnis dalam yo onggok ke maju-maju. Ai mana pina profesi bae yo. Jadi yo jadi naon? Ngalani ndog sirim ieu naon teh raranggetna. We mending aing bae dia. Hitungan bulan embe sapena palele dia bikin liur. Wih, atuh pasti dah mengarang. Ih, jangan
guys. Gerak dapat tagih saja mana. Hei anak muda, berhenti kalian. Apa anak kolot? Mana duit ikok 10 juta? Nah nih dong stres amat. Cina cek ikok, duit ikok kan dia 10 juta. Wih, soholen ta ikok kembali ale-ale nggak utang. Ulah bohong dia, menakwa yang salum badak dia. Wih, virus aing tah mulai dipake. Ih, lihat aja non jadi kieu tuh. Ih, carakeun nih. Gas, ulah basa-basi kieu yo. Malit ikok nu 10 juta. Graneng yo. Suwer bang mah, daek dicium jelema gelis mah. Mun aya duit ikok 10 juta nih. Eta mah aing daek ke dia. Ulah kitu ke dia mah. Tonjokan dia koin derok. Hoi, dia main bobodohan ke, dia menyan bae. Serbu. Hayo maju. Ikok. Ya. Mana yang tangge ulah sok. Tuh kan jelema. Aduh. Aduh, sekerut aing ka Didi. Woi, alun dia. Besya. Padok. Nage, sama-sama bohong, Mbak. Ada.